Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana sim kuring dina waktos ieu bade ngaduikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapengker ieu. Erupsi Gunung Semeru kaping 4 Desember 2020 hiji geger di media sosial. Gunung Semeru erupsi dina tabuh tilu sonten waktu Indonesia bagian barat. Dinu video anu kasebar di media sosial, awan vulkanik di Gunung Semeru ngajulang ka Cidajangkungna. Dinu video nu sejena, katinggali salah sahiji wilayah poek mongkleng kusabab kandelna abu vulkanik di Gunung Semeru. Numutkeun kana Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau BVMBG, Andiani, jarak kawasan awan panas Gunung Semeru dugi ka 11 km. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ngalaporkeun hasil evakuasi korban. Dinu poe ka-8 pencarian anu dilakukeun ku tim SAR manggihan hiji korban anyar. Numutkeun kanu data ti PLT Kepala Pusat Data Informasi jeung Komunikasi Kabencanaan BNPB Abdul Muhari, korban anu ngantunkeun dugi ka dinten Sabtu ping 11 Desember tabuh genep sore WIB aya 40 genep jiwa. Sedengkeun aya keneh 8 jalmi anu masih keneh dinyatakan hilang. Salian teh eta aya 18 jalmi anu luka berat jeung 11 jalmi anu luka ringan. Dina data nu aya kacutat 1.118 jalmi anu ngungsi ti imahna. Di antarana 4.470 lalaki jeung 4.683 awewe. Korban ngungsi kasebar di 115 titik posko pangungsian anu kasebar di sajumlah kota jeung kabupaten. Sakitu wae warta ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.